Bismillahirrahmanirrahim. Qala bakal ngadauh saha Muhammadun Syekh Muhammad bin Abdullah huwa ari Syekh Muhammad bin Abdullah ta Ibnu Maliki eta putrana Syekh Malik. Ahmadu muji abdi Robbi ka pangeran abdi Allah tegasna Gusti Allah khairu maliki anu pangsae-saena anu ngarajaan. Tingkahna muji musallian bari maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi al Mustafa anu diselir wa alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi al mustakmilina anu nyuprih kasampurnaan kabeh asyarafa kana kamulyaan. Wa asta'inu sareng nyuhunkeun pitulung abdi Allah ka Gusti Allah fi alfiyah dina kitab alfiyah maqasidun nahwi anu ari lolobana anu dimaksud ku ilmu nahwu biha kalawan kitab alfiyah mahwiyatun eta anu dikumpulkeun tuqarribu anu ngadeukeutkeun itu alfiyah al aqsa kana masalah ilmu nahwu anu jarauh bilafdin ku make lafad mujazin anu ringkes wa tabsutu jeung anu ngalebarkeun atawa ngabeberkeun itu alfiyah al-badza kana paparin biwa'din kalawan janji munjazin anu dicumponan wa taqtadi sareng nyuhunkeun ieu kitab alfiyah ridon kana ridho bi ghairi sukhtin kalawan teu aya bendu faiqatan bari anu ngaluhuran alfiyah tabni mu'ti kana alfiyahna Imam Ibnu Mu'ti wa huwa sareng ari itu Imam Ibnu Mu'ti teh jaizun eta anu meunang tafdilan kana kautamaan bisa bakin ku sabab miheulaan. Jadi zamanna Imam Ibnu Mu'ti teh lebih ti heula tibatan zamanna Imam Ibnu Malik. Mustaujibun tur anu ngamistikeun sanai kana pangalem kuring al jamila anu alus. Wallahu sareng ari Gusti Allah teh yaqdi eta ngahukuman Gusti Allah bihibatin kalawan pirang-pirang paparin wa firotin anu sampurna li pikeun kuring walau sareng pikeun Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati dina pirang-pirang darajat kabagjaan akhirat. Al kalamu ari ieu eta bab dina ngajelaskeun kalam wa ma jeung ngajelaskeun perkara ya ta'allafu anu narima kasusun itu maminhu tina itu kalam. Kalamuna ari kalam mungguh abdi sadaya ulama ahli nahwu. Lafdzun eta lafad mufidun anu maedahkeun kastaqim sapertikeun lafad istaqim. Istaqim kudu istiqomah anjeun. Wal kalimu jeung ari ngaran kalim ismun eta isim wa fi'lun jeung fi'il tsumma harpun tuluy huruf. Wahiduhu anu ari wincikan atawa hijian tina itu kalim kalimatun eta kalimat wal qaulu jeung ari kawal ma'amun eta am umum sumarambah wakil matun jeung ari kalimat teh qad yu'ammu eta terkadang dimaksud bihaku itu kalimat naon kalamun kalam bil jarri ku jr ku jar wa tanwini jeung ku tanwin wa nida jeung ku nida wa al jeung ku al wa musnadin jeung ku musnad hasola hasil naon tamyizun pembeda lil ismi pikeun kalimat isim atanapi lil ismi eta tetep pikeun kalimat isim tamyizun ari pembeda hasola anu hasil itu tamyiz bisa kitu ge bita fa'alta ku ta'na lafad fa'alta wa atat jeung ku ta'na lafad atat wa yaf'ali jeung ku ya'na lafad if'ali wa nuni aqbilanna jeung ku nunna lafad aqbilanna fi'lun ari kalimat fi'il teh yang jali eta narima tetela itu fi'il siwa huma eta tetep salian ti isim sareng fi'il al harfu ari kalimat huruf kahal sapertikeun hal wa fi jeung fi walam jeung lam fi'lun mudhari'un ari fi'il mudhari yali eta sok nyanding itu fi'il mudhari lam kana lam amil jawazim kaya syam sapertikeun lafad lam yasyam wa miz jeung kudu ngabedakeun anjeun madhiyal af'ali kana pirang-pirang fi'il madhi bita kuta wasim jeung kudu nyirian anjeun bin nuni ku nun fi'lal amri kana fi'il amar kitu sotein fuhima lamun mah difaham naon amrun makna amar wal amru jeung ari kalimat anu makna amar in lam yaku eta lamun mah teu bukti lin nuni eta tetep pikeun nun taukid naon mahallun tempat fihi dina itu amrun huwa tah ari itu kalimat anu mana amar teh ismun eta isim fi'il amar. Ari contona nahwu soh eta upama lafad soh wa hayyahal jeung upama lafad hayyahal.
Al mu'rab wal mabni ari ieu eta bab dina ngajelaskeun mu'rab sareng mabni wal ismu jeung ari kalimat isim teh minhu eta tetep tina sawarehna itu isim teh mu'rabun ari isim mu'rab wa jeung eta tetep tina sapalihna itu isim teh mabniun ari isim mabni. Li syabahin karna nyarupaan mudnin anu ngadeukeutkeun itu syabah minal hurufi kana pirang-pirang huruf. Kasyabahil wad'i saperti kenyerupaan kalimat isim kana kalimat huruf dina pada wadona fismai jitana dina isim dua lafad jitana ta jeung na wal ma'nawi jeung saperti kenyerupaan kalimat isim kana kalimat huruf dina maknana fi mata dina lafad mata wa fi huna jeung dina lafad huna wa kaniabatin jeung saperti kenyerupaan kalimat isim kana kalimat huruf dina pada jadi gaganti anil fi'li tina kalimat mi'il bila ta'asurin kalawan teu napakan. Wa kaftiqorin jeung saperti kenyerupaan kalimat isim kana kalimat huruf usila anu diasalkeun itu iftikor. Wa mu'rabul asma'i jeung ari pirang-pirang isim mu'rab tema eta perkara qor salima anu nyatana salamat itu mamin syabahil harfi tina nyerupaan kalimat huruf ka ardin saperti ke lafad ardun wa suma jeung lafad suman. Wa fi'lu amrin jeung ari fi'il amar wa mudhiyin jeung ari fi'il madhi bunia eta dimabnikeun itu fi'il amar sareng fi'il madhi. Wa arabu jeung ngairobkeun para ulama ahli nahwu mudhari'an kana fi'il mudhari kitu soteh in aria lamun mah kosong itu fi'il mudhari min nun taukidin tina nun taukid mubasyirin anu ngantelan wa min nun inasin jeung tina nun jama muannas kaya ru'na man futina saperti lafaz ya ru'na man futina ya ru'na nyingsieunan itu awewe man kajalma futina anu difitaan itu man. Wa kullu harfin jeung ari sakabeh kalimat huruf mustahikun eta anu narima ngahak lil bina kana mabni wal aslu jeung ari anu jadi asal fil mabni dina mabni ayu sakana eta yang disukunkeun itu mabni. Wa min hujung eta tetep tina sawarehna itu mabni teh dzu fathin ari mabni fatah wa dzu kasrin jeung ari mabni kasrah wa dhammin jeung ari mabni dhammah. Contona ka aina saperti lafad aina amsi haitsu wa sakinu jeung ari conto anu sukun kam eta lafad kam wa raf'a jeung kana rafa wa nasba jeung kana nasab ij'alanna kudu ngajadikeun saestuna anjeun i'roban kana i'rob lismin pikeun kalimat isim wa fi'lin jeung pikeun kalimat fi'il. Nahwari contona lan ahaba eta lafad lan ahaba artina moal sieun kuring. Wal ismu jeung ari kalimat isim teh qad khussiso eta nyatana ditangtukeun itu kalimat isim bil jarri ku i'rab jar kama qad khussiso teu beda sapertikeun yen ditangtukeun naon al fi'lu kalimat fi'il bi ayang jazima korekaan yen narima jazm itu fi'il. Farfa atu kudu ngaropakeun anjeun bidomin ku domah wansiban jeung kudu nganasabkeun anjeun fathan ku fatah wa jurra jeung kudu ngajaerkeun anjeun kasron ku kasro. Ka dzikrullahi abdahu yasur saperti lafaz dzikrullahi abdahu yasur. Dzikrullahi ari eling ka Gusti teh yasur eta ngabungahkeun itu zikrun abdahu ka hambana Gusti Allah. Wa jazim jeung kudu ngajazmkeun anjeun bitaskinin ku sukun. Wa ghairu majeng ari salian ti perkara dzukira anu geus dicaritakeun itu ma yanubu eta jadi gaganti itu ghairu madzukira. Nawari contona ja'a khubani namirin eta lafaz ja'a khubani namirin ja'a geus datang saha akhubani namirin pirang-pirang dulur lalakina kinamir. Warfa jeung kudu ngaropakeun anjeun biwawin ku wawan sibanna jeung kudu nganasabkeun saestuna anjeun bil alif ku alif wajrur jeung kudu ngajeerkeun anjeun biyain ku iya makana perkara asipu anu nyipatan kuring minal asma'i tina pirang-pirang kalimat isim maksudna isim sitah teh mingdaka eta tetep tina sawarehna itu asma isim sitah teh dzu ari lapad dzu kitu sote in abana lamun mah ngajelaskeun itu lapadzu suhbatan kana makna ngabogaan mana sohib teh wal famu jeung ari lafad famu haitsul mimu dina sakira-kira ari mim minhu tina lapad famun teh bana eta misah itu mim. Abun ari lapad abun akhun ari lapad akhun hamun ari lapad hamun kadaka eta tetepnya kitu deui sapertikeun dzu wa hanu jeung ari lapad hanu wa naqsu jeung ari ngairoban i'rob nakis
fi hadzal akhiri dina ieu anu akhir ahsanu eta leuwih alus itu i'rab nakis tinimbang i'rab itsmam. Wayan duru jeung langka itu i'rab nakis fi abin dina lafad abin wa taliyaihi jeung dina dua lafad anu nyanding kana lafad abin alias akhun jeung hamun teh. Wa qasruha jeung ari ngairoban qosorna lafad abun teh asharu eta leuwih masyhur itu qosor min naqsihinna tinimbang ngairoban nakisna itu abun akhun hamun. Wa syartu dzal i'robi jeung ari syarat ngairoban itmamna isim sittah ayyudhafna eta yen diidofatkeun itu isim sittah lalil ya'i lain kana ia mutakallim ka ja'akhu abi kadza'tila sapertikeun lapad ja'akhu abi kadza'tila ja geus datang saha akhu abika dulur lalaki ti bapa anjeun dza'tila bari anu ngabogaan kaluhuran bil alifi ku alif irfa kudu ngaropakeun anjeun al musanna kana isim tasniyah wa kila jeung kana lafad kila kitu sote idza wusila di mana-mana ditepungkeun itu lafad kila bimudmarin kana isim domir tingkahna ditepungkeun mudofan bari anu diidopatkeun. Kilta ari lafad kilta teh kata eta tetepnya kitu deui sapertikeun lafad kila. Isnani ari lafad isnani wasnatani jeung ari lafad isnatani yajriyani eta berjalan itu lafad isnani sareng isnatani kabenaini sapertikeun lafad ibnaini wa ibnataini sareng lafad ibnataini. Wa takhlupu jeung sok jadi gaganti naon al ya uya fi jami'iha dina sakabehna itu isim tasniyah jeung mulhaqna kitunya al alifa kana alif jarron dina i'rab jar wa nasban jeung dina i'rab nasab ba'da fatin dina sabada fatah qad ulifa anu nyatana dikanyahokeun ieu fatah warfa jeung kudu ngaropakeun anjeun biwawin ku waw biya jeung ku ya ujrur kudu ngajeerkeun anjeun wansib jeung kudu nganasabkeun anjeun salim jam'i amirin kana jama' mudzakkar salim lafad amirun tegas nama isim jamid wa mudznibin jeung lafad mudznibun tegas nama isim sifat wa syibhi dzaini jeung kana kalimat anu nyarupaan kana ieu lafad amirun sareng mudznibun wa bihi jeung kana jamak mudzakkar salim jadi kieu wa ulhiqa jeung disarupakeun bihi kana jamak mudzakkar salim naon isruna lapad isruna wa babuhu jeung babna lapad isruna atawa kieu bisa wa bihi jeung kana jamak mudzakkar salim isruna ari lapad isruna wa babu jeung babna lapad isruna ulhiqa eta disarupakeun itu lapad isruna wa babuhu wal ahluna jeung lapad ahluna ulu jeung lapad ulu wa alamuna jeung lapad alamuna illiyuna jeung lapad illiyuna wa rabbuna jeung ari lapad arduna syadda eta syaddu lapad arduna wasiduna jeung lapad sinuna wa babuhu jeung babna lapad sinuna wa qad yaridu jeung terkadang kawarid naon zal babu ieu babna lapad sinuna mislahinin saperti lafad hinun wa huwa jeung ari itu lafad hinun teh yatoridu eta kalaku itu lafad hinun ingda qaumin munggu hiji kaum wa nuna majmu'in jeung kana nunna jama' mudzakkar salim wa ma jeung kana perkara lafad iltahaqo anu narima milu itu ma bihi kana itu jama' mudzakkar salim faftatu kudu matahkeun anjeun kana itu non waqala jeung saeutik sahaman ulama na toko anu ngucap itu man bikasri kana kasrohna itu nun jama mudzakkar salim wa nunu ma jeung ari nunna perkara sunniah anu ditasniahkeun itu ma wal mulhaqi jeung nunna isim anu diilukeun bihi kana isim tasniah istamalu eta ngalakukeun para ulama ahli nahwu hu kana nun tasniah bi aksi daka kana hukum sabalikna tina jama' mudzakkar salim fantabih atuh kudu inget anjeun wa ma jeung ari perkara qad jumi'a anu nyatana dijamakeun itu ma bitain ku tawa alipin jeung ku alif yuksaru eta dikasrohkeun itu ma fil jarri dina i'rab jrna wa fin nasbi jeung dina i'rab nasabna ma'an barianan bareng kada eta tetepnya kitu deui saperti jamak ku alif jeung ku ta ulatu ari lafad ulatu waladzi jeung ari anu jama muannas salim qarju ila anu nyatana dijadikeun itu ladzi isman kana jadi ngaran ka azriatin sapertikeun lafad azriatun za ari ieu nasab ku kasroh teh kubila eta ditarima
ieu nasab ku kasroh bihi dina lafad adriatun aidon kalawan deui. Wajurro jeung dijeerkeun bil patati ku pata naon ma perkara isim layan soripu anu teu narima kana tanwin itu ma malam yudof dina salagi teu diidopatkeun itu ma au yaku atawa dina salagi teu bukti itu ma teh ba'da al eta tetep saba'da al rodifa bari ngilu itu al. Waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun linahu yaf'alani kana upama lapad yaf'alani wa tad'ina jeung lafad tad'ina wa tas'aluna jeung lafad tas'aluna annuna kana nun raf'an dina i'rab rafa'na wa hadwa jeung ari ngabuangna nun lil jazmi pikeun i'rab jazm wan nasbi jeung pikeun i'rab nasab simatun eta jadi ciri kalam takuni saperti lafad lam takuni litarumi madlamatan lam takuni teu aya anjeun awewe litarumi eta tetep supaya ngamaksud anjeun awewe madlamatan kana panganiaya. Wasami jeung kudu ngangaranan anjeun mu'talan kana mu'tal minal asma'i tina pirang-pirang kalimat isim ma kana perkara isim anu tetep kal mustofa saperti lapad al mustofa wal murtaqi jeung lapad al murtaqi makariman kana pirang-pirang kamuliaan. Pal awalu atuh ari anu kahiji al i'rabu eta ari ciri i'rab bihi dina itu awal teh kudiro eta dikira-kirakeun naon jami'uhu sakabehna itu i'rab awal. Wahwa jeung ari itu awal teh alladzi eta isim anu qad kusiro anu nyatana dingaranan isim maksur itu ladzi wasani jeung ari anu kadua nama mankusun eta isim mankus wa nasbuhu jeung ari nasabna itu tsani dzahara eta zahir itu nasab wa rafuhu jeung ari ropana itu saniyun wa eta dikira-kirakeun itu rofa kada nyakitu deui dikira-kirakeun yujarru dijeerkeun itu sani aidon kalawan deui. Wa ayu fi'lin jeung anu mana bae fi'il akhirun anu ari huruf akhir minhu tina itu fi'il teh alifun eta alif awawun atawa wawu aw yaun atawa ya fa mu'talan tah kana mu'tal urifa dikanyahokeun itu fi'il. Fanwi atuh kudu ngira-ngirakeun anjeun atawa kudu nakdirkeun anjeun al alifa kan alif fihi dina itu alif ghairul jazmi kana salian ti jazm wa abdi jeung kudu ngadzohirkeun anjeun nasbama kana nasabna perkara lafad kaya da'u anu tetep saperti lafad yad'u wa yarmi jeung lafad yarmi wa raf'a jeung kana rafa fihi ma dina lafad yad'u jeung yarmi inwi kudu ngira-ngirakeun anjeun wahdib jeung kudu ngabuang anjeun jaziman dina tingkah jazm ngabuang salah sahunna kana anu tilu nyata alif wa tawa ya na teh takdi tah nyumponan anjeun hukman kana hukum laziman anu misti itu hukum. An-nakiratu wal ma'rifatu ari ieu eta bab dina ngajelaskeun nakirah sareng ma'rifat. Nakiratu nari isim nakirah teh qabilu al eta isim anu narima kana al mu'athiran bari mere tapak itu al nate. Awaqiuna tawa anu tumiba mau kiama dina tempatna perkara isim qadzukiro anu nyatana tos dicaritakeun itu ma. Wa ghairuhu jeung ari salian ti isim nakirah ma'rifatun eta isim ma'rifat kahum sapertikeun lapad hum wa dzi jeung di wa hingda jeung higna ibni wabni jeung lafad ibni wal gulami jeung lafad al gulami wal ladi jeung lafad al ladi. Hum isim domir, dzi na isim isyarah, hingda na isim alam, ibni na kalimat anu didopatkeun kana isim domir, al gulami na kalimat anu make alif lam, al ladina isim mausul. Fasami atuh kudu ngangaranan anjeun bid domiri kana domir lidzi goibatin pikeun makna goib au huduri atawa makna hadir ka angta sapertikeun angta wa huwa jeung lafad huwa. Wa dzuti solin jeung ari anu narima paantal minhu tina itu domir tema eta perkara domir layu betadau anu teu bisa dijieun mubtada itu ma. Walayali jeung tara nyanding itu domir illa kana lafad illa ikhtiaron dina waktu pilih-pilih abadan dina salawasna. Kaliai sapertikeun ya wal kafi jeung kaf min ibni akromaka tina lafad ibni akromaka ibni ari budak kuring teh akroma eta ngamulyakeun itu ibnun ka anjeun. Wal ya jeung sapertikeun ya wal ha jeung ha min salih mamalak tina lafad salih mamalak. Salih kudu menta anjeun awewe hi ka itu zawaj makana perkara malaka anu ngamilik itu zawaj kana itu ma.
Wa kullu mudmarin jeung ari sakabeh isim domir teh yajib eta wajib lau pikeun itu isim domir naon albina umabni walab duma jeung ari lafadna perkara jurro anu dijrkeun itu ma kalafdi ma eta teh sapertikeun lafadna perkara nusiba anu dinasabkeun itu ma domir maksudna. Nah ari domirna solaha eta lulus itu domirna lirobi pikeun irob ropa wanas bijeng nasab wajarin jeung jar. Ari contona ka'rib eta tetep sapertikeun lafaz i'rib bina fa innana nilnal minaha. Irib kudu nyaho anjeun bina ka kami fa innana da saestuna kami teh nilna eta ngarawatan kami al minaha kana paparin anugrah. Walipun jeung ari alif wal wawu jeung ari wawu nun jeung ari nun lima eta tetep diwadokeun pikeun perkara goba anu samar atawa anu goib itu ma. Wa goirihi jeung liana itu ma goba alias mukhatab ka koma sapertikeun lafaz koma wa alama jeung lafaz i'lama. Wa min domiri rob jeung eta tetep tina sapalihna domir mahal ropa ma ari perkara domir yastatiru anu narima kasidem itu domir. Kapal saperti kalapat if'al wafiq nagtabib jeung tashkuru. Wa dzurtifain jeung ari domir anu mahal rofawan fisolin jeung anu narima kapisah domir munfasil marfu teh ana eta lafad ana huwa jeung lafad huwa wa anta jeung lafad anta wal fur'u jeung ari pirang-pirang cabangna la tastabihu eta teu saliru itu furu'. Wadun tisobin jeung ari domir mahal nasab fin fisolin dina munfasil maksudna domir munfasil mansub ju'ila eta dijadikeun itu domir iya ya kana lafaz iya ya wa tafri'u jeung ari cabangna laisa eta henteu itu tafri' muskilan eta anu hese. Wala yajiu jeung teu datang naon al munfasilu domir munfasil fi ikhtiarin dina waktu pilih-pilih kitu sote idza ta'ata di mana-mana narima gampang naon ayyaji'a yen datang naon al mutasilu domir mutasil. Wasil jeung kudu nyieun domir mutasil anjeun awib sil atawa kudu nyieun domir munfasil anjeun ha asalnih kana ha na lafaz salnihi wa ma jeung kana perkara lafaz asbaha anu nyarupaan itu ma hu kana lafaz salnihi fi kungtuhu dina lafaz kungtuhu. Al khulfu ari perbedaan intama eta kadzaka eta tetepnya kitu di saperti lafaz kungtuhu khiltanihi adalah lafaz khiltanihi watisola jeung kana domir mutasil akhtaru milih kuring saur musannif goiri ari salian ti kuring Imam Sibaweh ikhtaru eta milih itu goer al infisola kana domir munfasil wa qaddim jeung kudu ngaheulakeun anjeun al akhassa kana domir anu leuwih tangtu fitisoli dina domir mutasil wa qaddiman jeung kudu ngaheulakeun saestuna anjeun makana perkara domir syi'ta anu karep anjeun pin fisoli dina domir munfasil. Walzam jeung kudu ngamistikeun anjeun faslan kana misah domir fitihadir rutsbati dina dua domir anu narima sahiji martabatna wa qad yubihu jeung terkadang ngameunangkeun naon al ghaibu domir ghaib waslan kana nyambung domir fihi dina itu ittihadur rutsbah wal tuzima jeung dipastikeun naon nun wiqayatin nun wiqayah qablayan nafsi dina samemeh ya mutakalim al fi'li bari tetep sarta kalimat fi'il. Walaisi jeung ari lapad laisi teh kudu nuzima eta nyatana dina nadom itu lapad laisi. Walaitani jeung ari lapad laitani pasha eta masyhur itu lapad laitani. Walaiti jeung ari lapad laiti teh nadaro eta langka itu lapad laiti. Wa ma'la'alla jeung sarta lapad la'alla i'kis kudu ngabalikeun anjeun wa kun jeung kudu bukti anjeun teh mukhayyarun eta anu pilih-pilih fil baqiyati dina pirang-pirang sakakarina. Wa khopapa jeung tos ngentengkeun sahabat duman sawarehna para ulama qor salafa anu nyatana tos diheula itu man idtiroron karna madarat daruratna dom minni kana lafad minni wa anni lafad anni wa qala jeung saeutik fi ladunni dina lafad ladunni naon laduni lafad laduni wal hadzfu jeung ari ngabuang qarya fi eta terkadang nyumponan itu hadzfu fi qadni dina lafad qadni wa qatni jeung lafad qatni aidon kalawan deui. Al alamu ari ye tebab dina ngajelaskeun alam ari alam teh ismun eta kalimat isim yu'ayyinu anu nangtukeun itu isim al musamma kana anu dingaranan mutlaqon bari mutlak alamuhu anu ari alamna itu isim teh ka Ja'farin eta terus sabalikeun lafaz Ja'far khirni qoron adan lahik syalqam jeung hailah jeung wasyik wa ata jeung datang itu isim alam isman kana alam isim wa kunyatan jeung kana alam kunyah wa laqaba jeung kana alam laqab wa akhirun jeung kudu ngakhirkeun saestuna anjeun da kana ieu alam laqab in sahiba lamun mah ngarejengan itu alam laqab siwahu kana salian ti alam isim
Wa yakuna jeung lamun mabukti itu alam lakob jeung alam isimna teh mufrada ini eta nu mufraduanana fa adib tah kudu ngaidofatkeun anjeun kana itu alam isim jeung alam lakob hatman kalawan wajib. Wa ila jeung lamun mate mufrada ini atsbi tah kudu nuturkeun anjeun nganutkeun anjeun ngatawabekeun anjeun alladzi kana anu alam rodifa anu ngiring itu ladi. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna alam mankulun ari alam mankul ka fadlin sapertikeun lapad fadlun wa asadin jeung lapad asad wa dzurtijalin jeung ari alam murtajal ka suada sapertikeun lapad suad wa udad jeung lapad udad wa jumlatun jeung ari alam jumlah wa ma jeung perkara alam rukiba anu disusun ieu ma bimasjin kana campur maksudna alam murakkab masjid teh ya da ari ieu alam teh alam rukiba bimasjin teh wariba eta diiroban ya alam intama lamun mah sampurna itu alam atau itu za bigoiri waihi kusalian ti lapad waihi wa sya'ajeng masyhur fil alami dina pirang-pirang alam naon dzul idofati alam murakkab idofi ka abdi syamsin saperti lapad abdu syamsin wa abi kuhafa jeung lapad abi kuhafa wa wadau jeung ngawadokeun orang Arab li ba'dil ajnasi kana sawarehna pirang-pirang jinis alaman kana alam ka alamil ashkhosi sapertikeun alam syakhos lafdon dina lafadna wa huwa jeung itu alam jenis amma eta sumarambah itu alam mingdaka eta tetep tina sawarehna alam jenis teh ummu iriyatin ari lafad ummu iriyat lil aqrabi bari tetep diwadokeun pikeun ngaran langgir wa hakada jeung eta tetep nya kitu deui soalatun ari wahakada jeung eta tetep nya kitu deui sapertikeun ummu iryat soalatun ari lapad soalah lisalabi bari tetep diwadokeun pikeun careuh wa misluhu jeung eta tetep sapertikeun soalatun lisalab barrotun ari lafad barroh lil mabarroti bari tetep diwadokeun pikeun kahadean kada eta tetep nya kitu sapertikeun barrotun lil mabarroh fajarun ari lafad fajarun lafad fajarun teh alamun eta ngaran lil fajroti pikeun kagorengan. Ismul isyarati ari ieu tabab dina ngajelaskeun isim isyarah. Asyir kudu ngaisyarahan anjeun bidza ku isim isyarah lapad dzal mufradin mudzakkarin pikeun mufrad mudzakkar. Iktasir kudu ngaringkeus anjeun bidzi ku lafadzi wa dzih jeung dzih ti jeung ti ta jeung ta alal ungsa kana musyar ilaih anu muannas. Wa dzani jeung ari lapad dzani tani jeung lapad tani lil musannal murtafi lil musanna eta tetep pikeun musyar ilaih tasniyah al murtafi anu narima rafa wa dzaini wa fi siwahu jeung dina salian ti mahal rafa dzaini kana lapad dzaini taini jeung lapad taini uzkur kudu nyaritakeun anjeun tuti tah ngeunaan hukum anjeun. Wa asyir jeung kudu ngaisyarahan anjeun bi ula ku lapad ula li jam'in pikeun jama mutlaqon bari mutlak wal maddu jeung ari manjangkeun aula eta leuwih utama wa untiko jeung kudu ngucap saestuna anjeun ladal mu'di dina nalika ngaisyarahan tempat anu jauh bil kapi kalawan kap harpan bari harap hitob duna lamin bari henteu make lam au ma'ahu atawa sartana make lam walamu jeung ari lam teh mumtaniatun eta nu narima kacegah in qadam ta lamun ngaheulakeun anjeun ha kana ha tanbih wa bihuna jeung ku lapad huna au hahuna atawa ku lapad hahuna asyir kudu ngisyarahan anjeun ila danil makani kana tempat anu deukeut aw sila atawa kudu napungkeun anjeun bihi kana lapad huna al kafa kana kaf bil bu'di dina musyar ilaih anu jauh aw bisamma atawa ku lapad sammafu kudu ngucap anjeun aw hanna atawa ku lapad hanna au bihunalika atawa ku lapad hunalika ing tikon kudu ngucap saestuna anjeun aw hinna atawa ku lapad hinna al mausulu ari ieu tabab mausulul asma'i ari pirang-pirang isim mausul alladzi eta lapad alladzi ari lapad alladzi teh eta tetep tina sawarehna isim mausul atawa kieu bisa mausulul asma'i ari pirang-pirang isim mausul alladzi eta lapad alladzi al ungsa ari muannasna allati lapad eta lapad allati wal ya ajeng kana iya idza masunniya di mana-mana ditasniahkeun itu lapad alladzi jeung allati latus bits teu meunang netepkeun anjeun bal auli balik tak kudu nyandingkeun anjeun makana perkara tali anu nyanding itu yahi kana itu ma al alamata kana ciri tasniyah wa nunu jeung ari nun ing tusdad eta lamun ma ditasdidan itu nun fala malamata eta teu aya celak eta maujud
Wa nono jeung ari nun min daini tina lapad daini wa taini jeung lapad taini syuddida eta ditasdidan itu nun aidon kalawan deui wa ta'widun jeung ari ngagantian kana alif atawa ngagantian kana iya bidzaka kalawan tasdid kusida eta dimaksud itu ta'wid. Jam'ul ladzi ari jamana lafad alladzi te al ula eta lafad al ula alladzina jeung lafad alladzina mutlaqon bari mutlak. Wana toko jeung ngucap sahabat duhum sawarehna ulama linahwu bil wawi kana wawu rof'an dina tingkah rofa'na. Allati ari lafad allati qara jumia eta nyatana dijamakeun itu lafad allati billati kana lafad allati wala jeung lafad allai wala jeung ari lafad allai wa qa'a eta tumiba itu lafad allai kalladzina saperti lafad alladzina nazron bari langka. Waman jeung ari isim mausul man wa ma jeung ari isim mausul ma wa al jeung ari isim mausul al tusawi eta nyarwaan itu nu tilu makana perkara dzukira anu geus dicaritakeun itu ma wa hakada jeung nya kitu deui sapertikeun isim mausul man dzu ari isim mausul dzu syuhiro eta dimasyhurkeun itu isim mausul dzu inda tayyin mungguh ulama toi. Wakalati jeung eta tetep sapertikeun lapad allati aidon kalawan deui ladaihim mungguh ulama toi. Zatu ari lapaz zatu wa ata jeung datang naon zawatu lapaz zawatu mau di allati dina tempatna lafad allati wa misluma jeung eta saperti isim mausul ma za ari isim mausul za ba'da mastifhamin dina sabada ma istifham au man atawa man istifham idza lam tulgo di mana-mana teu dianggurkeun itu isim mausul za fil kalami dina kalam wa qul wa jeung ari sakabehna isim mausul teh yalzamu eta wajib badahu sabadana isim mausul naon silatun silah mustamilatun anu ngawengku ala domirin kana domir laikin anu cocok itu domir. Waladzi jeung ari anu wusila anu dijieun silah naon bihi itu ladzi jumlatun eta jumlah aw syibhu atawa sibeh jumlah kaman ing dil ladzi ibnu kufil sapertikeun lafad man ing dil ladzi ibnuhu kufila wasilatu al jeung ari silahna al sifatun eta sifat sorehatun anu pertela wa kaunu hajing ari buktuna itu silatu al teh qalla eta saeutik itu silatu al bi mu'rabil af'ali kalawan pirang-pirang fi'il mudhari ayyun ari isim mausul lapad ayyun teh kama eta tetep sapertikeun isim mausul ma wa uribat jeung dieroban itu isim mausul ayyun malam tudop dina salagin teu didopatkeun itu isim mausul ayyun wa sodru wasliha jeung ari sodar silahna isim mausul ayyun teh domirun eta domir in hadzapa anu narima kapiceun itu domir wa ba'duhum jeung ari sawarehna ulama linahwu aroba eta ngairoban itu ba'du mutlaqon bari mutlak wa ghairu ayyin jeung ari salian ti lafad ayyun teh yaktafi eta turut itu goer ayyan kana lafad ayyun fi dzal hadfi dina ngabuang aid wallahu a'lam bissawab.